Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Serang Abdi Danu ayeuna urang aya di perumahan eksklusif di Bandung Timur, lebet wilayah Kota Madia. Urang cobi review bumina. Ya bumi tipe 160, luas tanahna luas bangunanna di 80 meter persegi. Di lebetnya aya 2 kamar sareng 2 kamar mandi. Agung posisinya coba tinggal sadika. Itu saya taman di dia manjang. Caina tos aya. Terus dia carport. Cekap ngangge 2 mobil. Carportnya. Cepi kapain guys? Aya ornamen seketik gitu. Tina keramik. Ninggal jendela. Yang bahan kayu. Sepas setengah. Listriknya tos kapasang. Tah. Iya bahan pintuna tina kayu, duka itu kayu naon, tapi dah tebal ya kayu teh. Lebet kan? Sami, YG jadelana aya 3, Q2 3 lumayan, pencahayaan anak saya ya teh. Tapi tinggal ruang tamu kan, ruang tamu naga, ya kangin keluarga besar mah ya cekap gitu, nanggung dicekap. Tayana, orang cobi ke kamar utama. Jadi kamar utamana jandelana ya obat, terus tangga tadi ditinggal di luar, lumayan terada luas oke. Nah iya kamar mandi, anu ngahintoskan hiji sarang, kamar tidur, iya kamar mandi nah. Tadi iya kamar mandi. Anu caket ruang tamu pilih aya kulawargi dokap silaturahmi kaum biasa ngang kamar mandi ieu. Ieu kamar tidur anu kadua cikam ge urang kali ieu teh. Jandelana ya 3. Supados enggal kapengker kan. Ninggal halaman pengker. Oh nya lantai ge teh can dibahas teh lantai ngangge. Lan itu Kang. Oh lantainya itu yang ngangge keramik. Terus tamannya roda luas, ieu tiasa dimanfaatkeun bade dibangun di kamar ge tiasa. Atanapi di damel naon namina teh gudang, terus perkebunan ge tiasa, perkebunan alit. Daina ieu dapur. Dapurna tos dipasihan naon namina teh dudukan kangge kompor. Ieu tiasa dipasangan kitchen set paling dia. Istrika colokan terus aya iya teh terkait bumi ya nu tipe 160 per 80 meter persegi teh jantan ge 80 meter luas bangunanana luas tanahna di 160 meter ready stock unitna terus hargina di 1,5 M ya pagar tadi gitu kabahas ya pagar terus dipasihan puri pagarna sakitu nu kepihatur informasi nu tiasa ku abdi didugikeun. Atur nuhun nepangkeun abdi danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.